Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ala asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Dina kaul ulama dina hiji kitab nerangkeun anu bunyina yajibu syauma syahrul Ramadan ala kulli muslimin. Wajib puasa dina bulan Ramadan pikeun sakabehna jalma muslim, arek muslim lalaki atanapi muslim awewe sadayana wajib diwajibkeun puasa. Naon sih anu dingaranana puasa teh cenah Kang? Sagala-gala cina ko orang jelma muslim titah puasa sagala. Ari ngaran puasa teh naon sih Kang? Nu ngaranna puasa teh nyaeta tarkul akli wasurbi min tuluil fajri ila gurubis samsi. Nyaeta ninggalkeun dahar sareng ninggalkeun nginum tikawit kaluarna pajar sodik dugi ka surupna srengenge. Tah nu dingaranan puasa teh nu dingarana saum teh nyata urang ninggalkeun dahar jeung ninggalkeun nginum, nahan lapar jeung nahan dahaga jadi ditahan. Min tuluil fajri tikawit kaluarna tina pajar sodik, tina kaluarna pajar sodik teh nyaeta tikawit sebelum waktu subuh. Jadi waktu imsak. Nah, didinya dina waktu imsak tah urang stop dahar. Nah jeung nginum dugi ka waktu surupna srengenge. Waktu surupna srengenge teh waktu surupna matahari teh nyaeta sapika waktu maghrib. Eta nu ngaranna puasa. Sanes jam 8 hudang sarapan heula, terus tas sarapan orang geus jam 12 ditanya puasa teu Kang? Puasa. Sahur teh tadi sih cina soal tadi sih isuk-isuk maneh dahar eta mas keur sahur. Sanes kitu da waktuna sahur teh berarti sebelum waktu pajar. Nah setelah waktu pajar tah eta didinya urang stop dahar, stop mamna sareng stop nginumna dilantika dituna tapi ka waktu surupna srengenge surupna matahari. Tah tapi ka surupna matahari didinya urang kenging buka deui. Menang buka deui menang dahar deui, menang nginum deui jeung sajabana. Terus saha wae sih Kang anu wajib ngalaksanakeun puasa teh Kang? Nu wajib ngalaksanakeun puasa dina kaul ulama yajibu syaumu ala kulli muslimin baligin akilin qadirin ala saumi. Yajibu syaumu ala kulli muslimin baligin akilin qadirin alas saumi. Wajib puasa pikeun sakabeh jalma muslim. Jadi pikeun sakabeh jalma muslim diwajibkeun puasa. Diwajibkeun nahan lapar jeung dahaga. Tikawit waktu pajar dugi ka surupna matahari. Di antarana baligin nu kahijina nyaeta jalma anu geus baleg. Di mana aya jalma anu geus baleg? Eta jalma teh geus diwajibkeun puasa, ngalaksanakeun puasa. Ari anu geus baleg teh saha sih Kang? Anu kos kumaha sih Kang? Ari anu geus baleg teh nyaeta jalmi arek lalaki arek awewe di mana geus sampurna 15 tahun tah eta jalmi teh geus baleg. Ngan patokanana meureunan pikeun istri mah 8 tahun, pikeun lalaki 15 tahun.
Ngan tapi sampurnana 15 tahun. Tadi antara na cirina balik teh meureunan nuka hijina meureunan sampurna 15 tahun. Nuka duana geus pernah ngalaman ngimpi jima. Di mana geus ngalaman ngimpi jima, boh lalaki boh awewe sanajan encan sampurna 15 tahun di mana geus ngalaksana di mana geus ngalaman ngimpi jima atanapi bersenggema atawa bersetubuh, maka didinya jalma teh geus asup akil balik. Terus nomor kaya tiluna haidun, berarti eta mah pikeun istri wungkul nya. Ari lalaki mah da teu aya head, umanya lalaki head. Cirina balik di awewe teh meureunan di antarana haid. Sanajan kakarak ngusia 8 tahun. Misalkan eta awewe teh karak usia 8 tahun berarti masih kelas SD nya, kelas genep SD biasana. Terus anjeunna teh geus ngalaman haid tah bocor meureunan. Tah di mana geus bocor, di mana geus ngalaman haid, maka eta si awewe teh berarti geus tandana asup kana akil balik. Sanajan encan sampurna 15 tahun. Kumaha cenah Kang lamunan misalkan geus 15 tahun mah malahan geus 16 tahun malahan 17 tahun. Tapi geus ngalaman 17 tahun can pernah ngimpi jima, encan pernah keluar cipodotna, malahan can pernah head. Kumaha cenah eta termasuk balik apa can entos? Lamun geus sampurna 15 tahun arek geus kaluar cimani can kaluar cimani na atanapi can kaluar can pernah ngalaman ngimpi na atawa can pernah ngalaman head di mana geus sampurna 15 tahun maka eta tetep geus balik. Di mana entos sampurna 15 tahun boh lalaki atanapi awewe eta diwajibkeun saum atawa puasa. Terus nu kaduana anu diwajibkeun puasa teh nyaeta akilun nya. Nyaeta jalma anu berakal, anu ngagaduhan akal, anu ngagaduhan akal sehat. Jalmi gelo mah dan teu wajib puasa nya. Jalmi gelo mah teu wajib puasa. Anu diwajibkeun puasa mah nyaeta jalma anu ngagaduhan akal sehat seperti orangnya anu ngadangukeun di dieu sami anu masih ngagaduhan akal sehat berarti orang wajib puasa. Mudah-mudahan sadayana puasa sadayana. Terus nu katiluna anu diwajibkeun puasa teh nyaeta qadirun ala shaumi, nyaeta jalma anu mampu pikeun ngalaksanakeun puasa. Anu mampu, anu misalkan masih sehat keneh, anu sakira-kirana udur geus teu kuat awakna, anu sakira-kirana geus jompo, anu geus teu kuat geus ripuh dina awakna, tah eta mah ku Allah teh dimaafukeun. Wios teu puasa ogen ngan cuman meureunan tetep wajib qada lamun misalkan mungkin kapayuna dibere cager teh. Kan sumpamana kumaha lamun teu cager ta eta kumaha jadi wajib bayar fidyah atanapi ku anak-anakanana ku duduluranana ku tatanggana dikodoan. Wios eta puasaana orang pake niat teu Kang? Nya jelas dina puasaana orang kedah pake niat. Sabab nu ngaranna niat teh an-niyatu qasdu syai'in muktaronan bi fi'lihi. Nu ngaranna niat teh nyaeta najana hiji perkara bari prak digawena. Lamun urang daharnya meureunan, urang niatna dahar prak digawena oge dahar. Lamun urang leueut atawa nginum meureunan niat prak digawena ge leueut nya meureunan urang teh niatna leueut. Lamunan urang saum puasa niatna oge meureunan kedah puasa. Maknya orang niat puasa tapi orang prak digawena dahar. Atuh berarti sanes puasa meureunan. Nya, tah mantak didinya terus ari tempatna niat teh ayana di mana? Anu tempatna niat anu kantos dicaritakeun meureunan kajeun we dibulak-balik ge. Geus bisi ieu mah nyadangan da ngaranna manusia
nyata kulu insan minal khata wa nisyan nyadangan dina pohona nya. Wa mahaluha fil qalbi da ari ngaran tempat nama nyata dina jero hate pan meureunna dina sabada salat tarawih teh sok dibacakeun sasarengannya nu bunyina teh nawaitu somagodin an adai fardu syahri ramadhana hadihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Tanu diucapkeun kitu mah eta ngaranna sunnah. Da ari niat mah ayana dina jero hate an niyatu bil qalbi nya niatna ayana dina jero hate nya sabab dawuhan Kanjeng Nabi ogen innamal a'malu binniyah. Nah jadi sakur-sakur perkara sakur-sakur pagawean eta kumahan niatna orang saum. Nah berarti perak digaweuna ge urang puasa tanapi saum. Ngan hapunten sataacana ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.